Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Arba'atun ari opat perkara min kanjil jannati eta tetep tina gudangna sawarga. Ikhfa usodakoti tegesna nyamarkeun sodakoh. Wa kitmanul musibati sareng nyumputkeun musibah. Wa silaturahimi sareng nyambungkeun kabarayaan. Wa qaulu la haula wala quwata illa billah sareng ucapan la haula wala quwata illa billah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al khatibu Imam Khatib an aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Irfa'u kudu ngaluhurkeun aranjeun kabeh alsinatakum kana pirang-pirang letah aranjeun anil muslimin ti golongan muslim. Wa idza mata sareng di mana-mana maot saha ahadun salah saurang minhum ti muslimin faqulu takudu ngarucap aranjeun kabeh fihi di itu ahad khairon kana kahadean. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Sahal bin Sa'id katampi ti Sahal bin Sa'id. Irhamu kudu nyaah aranjeun kabeh minan nasi ti manusa salasatan kana tilu golongan aziza qaumin tegesna kamulyaan kaum zalla anu hina ieu kaum wa ghaniya qaumin jeung kaum anu beunghar iftaqara anu fakir itu kaum wa aliman jeung kajalma anu berilmu bainal juhalai anu tetep aya di pirang-pirang jalma anu bodoh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al-Asakiru Imam Asakir. Izhad kudu zuhud anjeun fi dunya di dunya yuhibbuka tah mikanyaah ka anjeun saha Allah Gusti Allah. Wazhad sareng kudu zuhud anjeun pima dina perkara pi aidin nasi nu eta tetep di antara manusia yuhibbaka tamika cinta ka anjeun saan nasu pirang-pirang manusia. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Sahli bin Sa'id katampi ti Sahal bin Sa'id. Azhadun nas ari pang juhudna manusia fil ilmi dina ilmu ahluhu eta ahlina ilmu wajironuhu sareng tatanggana itu ahlu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Adi an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Azhadun nasi ari pang juhudna manusia man eta jalma lam yunsi anu henteu mohokeun ieu si eman al qabro kana kuburan wal bila sareng kana buruk wataroka sareng ninggalkeun ieu si eman afdala zinatil hayatid dunya kana kautamaan papaes kahirupan dunya wa atharo sareng milih ieu si eman ma kana perkara yabko anu awet ieu emak alama ngelehkeun perkara yafna anu bakal ruksak ieu emak walam yu'adda sareng henteu ngitung-ngitung ieu si eman ghadan dina poe isuk min ayyamihi tina pirang-pirang poena emak wa ada sareng nyawiskeun ieu si eman nafsahu kana dirina eman fil mauta dina nyang hareupan maut. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Dhahak katampi ti Dhahak mursalan barina mursal. Isbagul wudu'i ari nyampurnakeun wudu syatrul imani eta satengah iman. Walhamdulillahi sareng ari lapad alhamdulillahi tamlau eta minuhan ieu hamdulillah al mizana kana timbangan. Wa tasbihu sareng ari lapad tasbih wa takbiru sareng lapad takbir yamlaani eta minuhan itu tasbih sareng takbir as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo sareng bumi. Wassolatu sareng ari salat nurun eta cahaya wa zakatu sareng ari zakat burhanun eta jadi dalil wasobru sareng ari sobar diaun eta jadi cahaya wal qur'anu sareng ari al-Qur'an hujjatun eta jadi hujah laka pikeun anjeun au alaika atawa ngelehkeun ka anjeun kullun nasi ari sakabeh manusa yagdu eta indit
itu kullu babaiun tah ari anu ngajual nafsahu kana dirina itu si bai pamuktikuha tuluy eta ari anu ngamerdekakeun kana nafsu au mubikuha atawa anu nyelakakeun kana nafsu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah Ibnu Hibban an Abi Malikin katampi ti Abi Malik Al Asy'ari. Istahyu kudu ngarasa era aranjeun kabeh minallahi ka Gusti Allah haqqal hayai kalawan sabenerna era man ari saha jalma istahya eta ngarasa era ieu eman minallahi ti Gusti Allah haqqal hayai kalawan sabenerna era fal yahfad dah kudu ngariksa ieu eman arosa kana sirah wa ma sareng perkara wa anu ngaliputan ieu emak wal yahfad sareng kudu ngaraksa ieu eman albatna kana beuteung wa ma sareng perkara hawa anu ngaliputan ieu emak wal yazkur sareng kudu eling ieu eman al mauta kana maut wal bila sareng kana bakal buruk waman sareng ari saha jalma aroda eta ngamaksud ieu eman al akhirata kana kahirupan akhirat taroka tah ninggalkeun ieu eman zinatal hayati kana papaes zinatal hayati dunya kana papaes kahirupan dunia paman mangka ari saha jalma fa'ala eta migawe ieu eman zalika kana itu tarku zinatil hayati dunya faqad istahya tah nyata era ieu eman minallahi ti Gusti Allah haqqal hayai kalawan sabenerna era. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Mas'ud katampi ti Ibnu Mas'ud. Istashfu kudu menta cager aranjeun bima kalawan perkara hamida anu geus muji sa Allah taala Gusti Allah taala bihi ku emma nafsahu kadatna Allah qabla an tahmadahu dina samemeh yen muji samemeh muji ka Allah saha khalquhu makhlukna Allah wa mimma sareng eta tetep tina sawalehna perkara madaha anu muji sa Allah taala Gusti Allah taala bihi kalawan emak nafsahu kana zatna Allah alhamdulillah eta lapad alhamdulillah waqul sareng ngucapkeun anjeun wa qul huwallahu ahad sareng lapad qul huwallahu ahad paman mangka ari saha jalma lam yashfihi anu henteu nyageurkeun ka eman naon Al-Qur'anu Qur'an pala syafahu tah henteu aya anu nyageurkeun ka eman saha ahadun salah saurang oge. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Nafi an Roja il-Ghani katampi ti Roja. Istainu kudu menta tulung aranjeun kabeh ala injahil hawaiji kana ngaluluskeun pirang-pirang pangabutuh istainu kudu menta tulung aranjeun kabeh ala injahil hawaiji kana ngaluluskeun pirang-pirang pangabutuh bil kitmani kalawan nyumputkeun fa inna kulladzi nikmatin karena sanya nasaban-saban jalma anu boga nikmat mahsudun eta anu dihasudan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Nu'aim an Mu'ad bin Jabal katampi ti Mu'ad bin Jabal wallahu a'lamu bissawab.